Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika jeung sakuduna kanjeun bi islahi dzati bainihim ngaislahkeun anu boga masalah. Artina teh bisa nu boga masalah, nu boga naon bae. Ada sesuatu anu naonnya papaseaan gitu. Anu kurang naon ngaranna teh tidak harmonis. Mun aya nu henteu harmonis di antara mukminin, baik harmonis dina sifatna kekeluargaan atawa persaudaraan atawa pertemanan atawa naon bae, eta teh kudu diislahkeun, ulah sampaikeun ka manjang papaseaan gitulah. Fa inna lil islahi karana sanyanyana eta tetep pikeun ngaislahkeun. Di perbuatan islah itu fadlan memiliki keunggulan, memiliki fadilah, keunggulan yazidu anu ngaleuwihan ala fadlin nafli kana unggulna salat sunat atawa pasunatan non bae. Jadi rarasaan teh ngajempekeun pasehat teh lain ibadah gede nya. Padahal itu derajatnya lebih tinggi daripada salat sunat. Minas sholati tina sholat, nafli minas sholat nyata sholat sunat. Wasiyami jeung sunatna puasa. Wala siyama bainal walidi wa walidihi wa waladihi merenya nyimaya alipan. Sok sumawona antara kolot jeung budakna. Komo kolot jeung budak mah lamun geus pabeud-beud eta doraka eta mah tuh. Doraka gede. Bahkan bisana ukuk adituna. Tah, ieu mah anak nu kudu leuwih ti heula minta hampura ka saha? Nu jadi kolot. Hah? Kumaha? Ku jelema ayeuna mah aneh nyata, kolot digugat padahal manehna ge nu maneh nu kolotna. Wal qaribi jeung karabat antara dulur jeung dulur, wa qarabatihi jeung barayana. Ye ulah sampaikeun ka pegat, intina jangan sampaikeun ka putus silaturahmi. Malahan kudu parat jeung hate-hatena, ulah kieu deui ari beungeut mamarah mai tapi hate naon ngunek teh tangke walaupun itu babna bab ngunek beda deui. Kudu islah we, islah teh bersih, ulah aya gantar kakaitan. Nah ngan bahasa eta tadi teh. Nah ulah aya gantar kakaitan. Jadi intina kudu bari maju we. Jadi kudu aya naon? Kudu aya ya keharmonisan lah. Jadi kudu saide saringkak saigel sareneuk saigel sapinahanean. Oh non sareneuk saigel sabobot sapihanean. Kitu jeung dulur jeung baraya, komo jeung kolot, komo jeung nasab gitu. Jeung batur ge kudu kitu, kudu sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Qala Allah Ta'ala ngadawu Gusti Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Pastina ari sapirang-pirang mukmin teh ikhwatun eta dulur kabehanana. Fa aslihu maka kudu islah aranjeun kabeh baina akhawaikum di antara dulur-dulur aranjeun kabeh. Nu islah babaturan baheula keur di Mekah ayeuna ka Karapanggih deui.
urang teh bisi kungsi aya kasalahan islah sabab biasana eta teh kungsi perebut naon kitu si jam-jam teh islah salah nyokot papangna mah di ditu mah kaget da babari pipaseun teh salah nyokot jadi pi omongeun salah diuk bae pi omongeun kapaneurian datang ge pi omongeun kitu gogoda we islah kitu kudu sauyunan wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wa fasada dzatil baini ngahancurkeun papaseanana batur. Jadi orang yang sudah naon ngaranna teh sinergi lah geus anu sareun saigel teh dia boga janji atawa orang anu keur aya dina kaislahan tadi teh omat ulah diruksak deui ulah dihancurkeun bin namimah ku namimah ku ngadu-ngadu deur diadukeun disunutan sinapasea ngahaja ada teh sinapasea teh dor disunutan kurang teh yo sia babaturan maneh siga kieu wah atuh jo nyol teh amek kade ulah kitu tak lamun aya jelema keur ngomongkeun batur tong sok dianggap jeung tong sok ditanggap lamun kira-kira urang teu bisa ngelesna ya urang geus urang ngejat we nyingkah we merencok si eta teh kunaon sia mah make mangejat ya yang dahar kitu we geusna teuing wah sia tuh dahane sakedeung hayu dahar nyata yang ngising tepal bang ngising mah bisa dinaon mah bisa dibaturan nyata yang kajaman teu kuat gitu ulah ngabohong tapi geus kitu teh leos heula kajaman karek naon kajaman mah tuh wa nahwihi ma wal ghibah jeung ghibah tadi mah namimah ngadu-ngadu ieu nu bieu mah ghibah tah ghibah mah nyata ngomongkeun batur ti tukangeun wa nahwihi ma jeung saumpamana kabeh nu dua mimma tina naon-naon wae yujibu anu narik-narik atanafuro kana jadi renggang jadi ngejat babaturan saling jauhan watadaburo jeung saling tongongan ini geus sidik-sidik tadi teh geus seperti dua sejoli gitulah geus tentrem ayem jeung saeta teh gara-gara datang pihak katilu jadi bengkah nah ulah sampai ka kitu ulah urang jadi katilu jadi kahiji we atawa kadua lamun rek katilu tambahanana mawa batur jeung nu kaopat ngarah naon maksudna ngarah dijempekeun no sampai enterek jadi pihak katilu artina seseorang anu erek ngaruksak karena keharmonisan orang lain kuno kaopat kan bisa dinaon jadi bala teh ulah saeuti tambahan deui kena kan meureun kieu nah, jadi we aya jalan untuk musyawarah fa inna dzalika karena sanyanya ngabengkahkeun batur teh eta azimun gede pisan dosana indallahi taala mungguh Allah taala dorakana teh gede eta teh kitu wan namimah ari namimah tah naon namimah teh ari namimah eta angtung tila kalama insanin minahkeun omongan batur li insanin ka jelema nu sejen ningali bahasana lamun insan teh kan artina manusia insanin kalimatna itu adalah nakirah dibalikan deui ku insanin sarua cuman sarua pada nakirah cek qaidah nahwiyah an-nakiratu idza uhidat nakiratan fasani ghairul ula isim nakirah lamun dibalikan deui isim nakirah ku isim nakirah deui maka nu kadua itu lain anu kahiji
beda jeung marifat. Mun marifat dibalikan ku marifat eta keneh, atawa nakiroh dibalikan ku marifat eta keneh. Tapi lamun nakiroh dibalikan ku nakiroh eta teh nu sejen. Tong wakaning nakiroh jeung ku balikan ku nakiroh deui, marifat dibalikan deui ku nakiroh eta artina anu sejen. Ngahulengnya deui mah jurumiyah eta mah. Naon nakiroh naon marifat. Tah ari marifat teh kalimat anu khusus, kata yang khusus itu artina ngaranna marifat. Lamun kata nu umum ngaranna nakiroh. Contoh di dieu tungkilu non tadi teh wan namimah ari namimah teh ang tungkila mindahkeun anjeun kalama insanin, mindahkeun omongan seorang manusia. Insan ini umum kan, li insanin ka manusia deui kitu artina manusia anu sejen sabab sarua pada umum. Nah jole ku bahasa urang mindahkeun omongan batur kanu sejen. Ka jelema mindahkeun teh lain ka domba, da domba mah ngajawab. Takesidu anu ngamaksud anjeun bidzalika ku mindahkeun omongan eta teh pasadan kana karuksakan bainahuma di antara nu dua ieu. Supaya aya pasea kaintip si dadap ngomongkeun si jaed, ngomongkeun goreng kadengen ku si waru atau si waru teh gidik ka si jaed nganepikeun omongan saha si dadap. Tah nu kitu teh naon ngaranna namimah, anu tujuanana ngarah pasea. Dorna mun dina pawayangan mah si non dorna. Non dorna teh dorrona nu ngamadaratkeun ka urang sarere. Ku bahasa yeuna mah ngaranna teh non memprovokasi nya. Jangan sekali-kali menjadi seorang provokator, mending keneh jadi proklamator. Ya udah jauh artina proklamator jeung naon jeung provokator. Teu kitu jadi kolektor. Beuh kolektor mah jelema keneh coba jadi traktor. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah la yadkhulul jannata mual asub ka surga saha namamun jalma nu sok ngadu-ngadu. Wa qala alaihi salam, ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadukum ilallahi ta'ala, haripang dibenci-bencina ti aranjeun kabeh mungguh Allah taala eta al musyauna bainal ahibbah, jalma anu lumaku antara nu menjalin kasih sayang atau menjalin keharmonisan. Bin namimati ku namimah, artinya dia datang ke seseorang temenna dengan memberikan namimah ngadu. Al mufarriquna bainal ikhwan, anu sok ngamaburencaikeun ngacak-ngacak antara sepirang-pirang dulur. Nah itu pang dibencina ku Allah Subhanahu wa taala. Ningali batur laya teh pusing, buru-buru setan nusruk ka ditu, nyusul ka dieu, tuluy we ngomporan. Jadi we konformitas eta teh. Oh, ngomporan ka si anu sena. Atuh jadi nate pasea. Rek teh teu beunang wae dibunuh tungtungna. Nauzubillahi min dzalik.
itu karena tidak rela, biasanya karena tidak rela dengan keadaan yang ada di batur. Eta teh ngaranna teh bijilna eta teh tina hasud. Lamun geus aya hasud kadituna mun digugu teh geus pi teu cereugeun we. Sabab kahadian batur ge moal katingali hadena ku hayana hasud dina hate urang. Tak buang jauh-jauh nu disebutkeun hasud. Bahkan bisa disebutkan hasud itu adalah awalna papaseaan. Atuh da eta teh popotongan abi paduli teuing, rek popotongan rek lain batur ge paduli teuing. Nah gitu kan. Biasana kada medenghol teh kanu kararitu teh. Awas ulah. Nyata atuh datengeun nah euy ku saeta teh. Baheula bisnis jeung urang ayeuna hancur gara-gara saeta. Sok aya pan eta teh. Wah tuh ngasruk saeta. Ngagorengkeun babaturanana teh. Eta namimah. Wal ghibah ari ghibah naon nu disebutkeun ghibah? Hiya ghibah mah eta bae ang tuzkira insanan fi ghaibatihi atawa ang tazkura insanan sok nyebut-nyebut anjeun insanan ka batur fi ghaibatihi dina nalika eueuhna si batur. Eueuhna si eta sardina disatukangeun si eta sok diomong deur ngomongkeun eta teh gibah ngaranna. Ngomongkeun naon bima kana perkara yakrohuhu anu manehna bakal ngewaeun. Teu sukaeun saeta lamun diomongkeun kitu, deur diomongkeun urang. Mumpung eueuh urang ngobrolkeun heula cenah. Nah kumaha si anu teh kieu. Wah. Otak kade eta merumpi teh tidak indah lamun teu ngomongkeun batur. Otak ngarumpi mah geus deukeut teh kana pinaonna teh. Pidorakaeunana teh. Alah. Lamun ngomong non gibah itu ngomongkeun seseorang disatukangeunana kana naon-naon anu teu sukaeun. Walau kana sukaeun ngajan gorengan mun ada teu ngomongkeun tapi kumaha jadi teu ngewa jadi omongkeun teh atoh we kitu kalah atoh diomongkeun teh gorengna omongkeun apa sih gorengna naon bima yakrohuhu gitu nya pokona bima yakrohuhu anu manehna teu suka jadi rek maksiat rek lain daya jelema nu atoh ku maksiat justru teu ngeunah aing mah cenah lamun disebutkeun sok salat aya nu kitu kumahanya eta mah tina segi ngomongkeun dosana jadi nambah dosa lamun teh mah dosa secara postur mah mun pesek irungna gede irungna atoh disebutkeun itu teh nyabakna lain nyabak anu diomongkeun ukuranana aja urang kudu apal ukuran ngewana teh kumaha. Jadi hiji ukuranana bukan ukuran spesial tetapi ukuranana hiji ukuran umum. Kadua ngukurna kana pribadi anu ngomongkeunana. Lamun ngomongkeunana diomongkeun kitu ngeunah teu. Moal maka saeta ngomongkeun kitu teh gibah. Gitu. Contoh kieu abdi we. Teu diomongkeun. Buat gitu. Rek patut. Atoh teu bisa ngaleungkeun dosa si eta gitu. Itu mah pribadi didinya. Adapun untuk ngomongkeun mah ya tetep boga kewajiban kudu minta hampura.
Bahkan bisa-bisa lebih memuncak da anger kewajiban sih mah kudu minta hampura. Jadi yang kembali mah nggak masih misalnya si A ngomongin kegorengan si B. Maka mereka ada si B yang selalu apa ngomongin jadi dua drop. Namun anu si B dan si C ngomongin jadi numpuk ke mana sih? Jadi beki bersih. Beki bersih, numpuk gitu loh. Matak di mana aya nu ngomongkeun ulah ridho. Nah, karunya kan ngomongkeun numpuk naonna. Dosana. Paling ngahampura, lain ridho kudu naon? Ngahampura, paling ngahampura. Beda deui ngahampura jeung ridho. Kan anda sekarang mah beres teh jeung urang nya. Iya. Lamun enak urang ngahampura gitu. Beres teh jeung urang jeung pangeran mah. Wah. Can. Mana begitu tobat. Anger we. Jeung deui lain jeung pangeran unggul. Beres jeung urang teh, jeung anak urang, jeung pamajikan urang, jeung dulur urang, mun kadengieun ku dulur urang kumaha? Komo lagi teunang. Komo. Nu diomongkeun anakku batur kadengieun ku pamajikan urang nu sangat mencintai urang teh. Jol nengan dukun geuring insyaallah. Nah itu. Mungkin ajengan muridna loba. Udah gitulah. Jadi secara pribadi itu urusan pribadi manehanana. Dak bahasa yakrahuhu ku fi'il mudhari. Ar fi'il mudhari beda jeung fi'il madi. Jadi dipanteskeun ya. Dipanteskeun. Jadi fi'il mudhari mah nah gitu. Fi'il mudhari mah memiliki makna proses. Beda jeung fi'il madi ari fi'il madi mah kan tahakkuk. Fi'il mudhari mah ya proses. Untuk bahasana bima yakrahuhu. Dan bima kuriha. Lain bima karohahu lain gitu. Alah. Tapi dah benar. Kumaha teh? Mungkin Sudah. Hanan kupat bil bisyahawat. Apaan kupat bisyahawat? Lain ge pinarakaeun atuh re teu ngeunah mah. Geus pinarakaeun mah nikmat. Pelem pisan. namun dia bener-bener apa ya emang benar bukti. Jadi yang nulis diomongkeun teh ngempong kata. Komo bari aya kieu mah alhamdulillah geus diomongkeun ku si eta aing bersih hatena jadi takabur jadi ujug deui. Aduh Gusti nah itulah masalahna kan nyata ilmu jiwa teh aya teh karena ilmu jiwa. Kumaha dia mana ngomong. Mata ke ulah pi omongkeun. Tapi sakapeung mah di para wali mah tina sawarehna jejak para wali. Ya salah sawios para wali ya wali. Eta mah justru hayangna teh diomongkeun batur. Diomongkeun lahiriana mah. Cuman tidak membekas. Tapi lebadinya oke jadi PR teh. Dia diomongan lagi mau dosana, maksiat. Jadi nate sok jadi PR ke urang eta kumaha menyikapina. Berarti seperti ieu wali nyeun jalan keur dosana batur. Kan seperti kitu. Judul nama nutupan kawalianana. Tapi jadi jalan dosana batur. Tah lamun teu bisa meredam dosa batur lain wali. Geus kitu. Tah hebatna wali mah aneh. Hebatna wali teh aya kitu, ongkoh jalanna teh omongeun tapi ka batur teh jadi ngomongkeun kitu. Aya aneh lain ge karamat. Seperti mana? Seperti cerita itu teh sanon rencana Imam Junaid al-Baghdadi. Atuh eta tukang mabok unggul dieun oge. Bahkan anjeunna ge nyekek boto, pi omongeun meureun. Tapi anehna teh
nyata kitu teh lah. Jadi wali mah teu jadi piomongan. Nari urang mah geuning piomongan kapan sia mah lain naon. Atuh teh sok aku-akuana dari teh. Tah gitu. Ieu mah nya obrolan ulama eta. Seueur kajantenan gitu. Walau kana hadiron taksidu bidzalika naon eta tungki suhu aya nonan tokasi aya iyaan nah kitu tangkisu ngurangkeun menurunkan derajat walau kana hadiron taksidu nu ngamaksud anjeun bidzalika ku kituna teh tangkisohu kana mengurangi derajat seta wasawaun hasolat tafhim binutki sarua bae aya hasil ya dipahami nateku omongan awil isyarati atawa ku isyara awil kinayati atawa ku kinayah maksudna cek tadi ngomong gibah teh ngomongkeun batur satu kangen perkara anu aya anu matak ngewaeun gitulah secara umum dia itu mun diomongkeun teh teu pantes lah matak ngewaeun matak teu suka walaupun dianya itu hadir nu diomongkeun hadir tapi urang ngomongkeun teh maksud rek ngerendahkeun naonna derajatna ngurangan derajat itu juga sama dengan gibah baik itu bisa dipahami ku omonganana atawa ku isyara cara ngomong make enta cara ku isyara mah cara kieu cara make ngadilak seutik api-api make tilam nama ngomongkeun batur padahal eta aya di dinya nu dimaksud eta bari ngaranna beda nah isyara kan itu jadi we atuh jamaah teh nyaho ngomongkeun eta cer kitu nah itu naon eta ge sami itu gibah keneh merendahkan ya iya tuh jadi bahkan lebih tajam itu lebih menyakitkan itu teh ya lebih menyakitkan jual tuluy ya meureun manehna ngeleset heula ku aing sia ke turun di bajeng gitu kan atawa ku kinayah cara naon we kinayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rasul kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu setiap muslim terhadap muslim haramun eta haram naon damuhu getihna wa maluhu jeung hartana wa irduhu jeung kehormatanana maksudna sangat mulia darahna sangat mulia hartana sangat mulia kehormatanana maka jangan dinaon direndahkan gitu aduh ya akhlak ya ge geus sesuatu diwae teh komo jeung babaturan nu geus heubeul baheulana tukang heureuy dah hayang silih dadetkeun begitu panggih teh padahal si eta teh geus jadi ajengan pan urang menyebut teh sia we ka si eta teh sia baheula nya teh nganyuk teu mayar sia teh hareupeun muridna coba kira-kira cik atuh sia teh tong tarik teh aya murid aing tekengeng eta muslim terhadap muslim haram maksudna haram digalaksak darahna hartana kehormatanana wa qala alaihi salam ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ghibatu asyaddu minaz zina naudzubillah ghibah itu lebih berat daripada zina dosana berarti ghibah mah leuwih gede
zina mah ukur sapribadieun antara manehna jeung sinu dijinahanana namun pada hayang. Tapi urusan naon ayeuna ngomongkeun batur berat itu sabab manjang eta. Hah? Nya ngaremet terus. Mental lamun aya nu ngomongkeun kitu kieu tinggal kieu we. Gos nu ngalaman gitu geus. Kuring mah teu nyaho. Geus kitu. Bari nage teu hayang nyaho. Teu jadi duit. Kitu ku bahasa ayeuna mah. Naon nyaho nage da teu jadi duit kitu. Ngelesna mah kumaha we. Wa Allahu ila Musa alaihi salam. Maparinan wahyu Gusti Allah Subhanahu wa taala ila Musa ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Dawanana man mata taiban minal gibah. Sajalma nu maot bari geus tobat tina gibah. Berarti tadina mah tukang ngomongkeun batur sia teh. Fa huwa akhiru may yadkhulul jannah. Maka eta teh pang paneuri-paneurina asup ka surga. Jalma nu maot geus tobat tina gibah eta pang paneurina ka surga. Kumaha mun teu tobat? Sigana kitu aduh. Wa man mata musirron alaiha sajama anu maut dawam dina gibah fa huwa awwalu may yadkhulun nar. Geus pinter gajawabna da geus macat heula. Geus lempo itu make daamna. Eta kajawab tadi. Bandar Pak Josep teh eleh ku batur. Jalma anu maot bari dina kaayaan naon gibah mah pangheulana asup ka mana? Ka neraka kitu. Urang teh kudu ngaranna teh naonnya kudu asak-asak paham dina memahami kaayaan terutama kejadian aya di batur ulah sampaikeun ka salah memahami. Lamun aya itu ini contoh ayeuna diundang rapat kok kenapa gak datang misalkan nadegi kita kumaha tong kitu. Jadi urang kudu positive thinking. Oh berarti masih memiliki kewajiban anu leuwih meureun kitu wentos. Dina nafsiranna teh ulah-ulah ku tafsiran anu teu ceureuh we. Tafsiran lah dengan tafsiran yang baik. Maka kena ka urang ge bakal jadi baik gitu. Allah wa iyyaka wa zulma wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jadi ilmu ke urang sararea sakitu we ngaji mah teu kudu loba-loba teuing.